Kadua anu teu meunang di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pas salaki batur mah mangmelikeun kongkorong bae sakali. Bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Pas salaki batur mah geus ganti mobil. Bapak salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Pas salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Nyari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sebenarnya mah emak tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu bantu nyarios ka caroge, tuh bapak salaki batur mah maot. Manya bapak mah hirup keneh na ari sia. Ya ulah ngabanding-banding jelema masih disangka wungkul, si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna. Hese dari sini sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngora keneh paling kolot ge umurna 45 tahun tapi beungharna Pak Masya Allah tanah ratusan hektar teh lain bohong pabrikna we di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan beunghar mobil anyar ngajajar villa di ditu di dieu lamun gering diopna meuna luar negeri Jepang, Australia, mentak basa panggil Kang Ibing nanyakan, ngeunah siapa jadi jelema beunghar, geringnya ke Jepang, apa jawabnya? Alah Kang Ibing, saya mau di Jepang di rumah sakit, tinggal ku dokter, saya mah ngerokok geus dilarang, kopi geus teu meunang, uyah dikurangan, daging nu gaji-gaji dilarang, anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, ngahulang, nah keur naon loba duit segala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala menang kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje hakan kabeh. Taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjeun da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus. Jelema beunghar mah eta bubuahan ge muni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit percaya henteu panyakit nangtang duit jantung, liver, kanker sakali ka dokter ratusan ribu jutaan. Jelema leutik penghasilan seeutik eta panyakitna irit bisul romeheun paling berat hapur aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Ka dokter ge tara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan sakit apa bu? Ini merarome naon romeheun bahasa Indonesia na paling ngecek dokter merarome mah gampang menggusruk nanti juga menyager naon kemana di mana aya kiai ngebahas romeheun taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager henteu cager antep sina belang paling eta tatang anu nanya pantos lami janten meong tutul geus urang teh sieun-sieun teuing ya Allah yang maha mengatur rezeki mah ulah sieun bu ulah sieun rezeki mah Masya Allah Kang Ibing mah ngahulang lamun ningali di Sumedang ka Bandung jam 10 peuting eta nu dagang abi di rodaan disuruh lempang ka Bandung sabaraha puluh leunyeur sih centang tupayu kabeh sok tingali nu dagang coet ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu tapi tukang coet anakna hirup bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2 da moal 5 juta hijina coet encar dagang taraje sok digigiwing malah simkuring mah di daerah Bandung simkuring aya babaturan simkuring hirupna dapat ngajualan tai doma nya ti unggal kanang dikerukan dicanakan sakarung 2 karung terus dikana kol buntungkeun ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali 3 kali
Eta tina gara-gara tai domba ungkul pan jadi beunghar Bu, pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk tengenah tungtung. Ya makanya lamun orang hayang bersyukur mah hirup dan telebak kasieun geuning ieu bisa susurian mun aya wartawan luar negeri mau percaya mah nya nu moneter babara katakan kieu da lamun isuk aya pengumuman resmi ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun asal tukang beca we sakali narik 2 miliar ngan jauh ti Medan ke Bogor. Ti Bogor ke Medan balik ti Medan teh ceker tinggal sajengka. Tukang becana teh nyamun samaruk Medan deket ca 2 miliar iya cenah mangkaning mawalo mari. Karek samot Karawang ge pae tuh sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug memang nu maningeunna kana lian kunci tapi nyonya samal ribu nya dagang ibing mambung tah gaji mana ibing 1 miliar semenit tapi liang irung yang hareup paluhur daek kumaha rek nyingsing misalnya lamun hujan ngaberekbek kudu nyeun kenteng dina tarang lieu